Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Sunda sadayana, kumaha kabarna? Pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Wilujeng petepang deui sareng sim kuring dina channel anu parantos maneh nyaeta channel Panyungsi Basa, dimana dina channel Panyungsi Basa ieu urang baris medar hal-hal ngeunaan ka bahasa Sundaan. Tah dina danget ieu sim kuring baris ngapayunkeun materi ka bahasa Sundaan ngeunaan ngaran anak sato dinu bahasa Sunda. Kukituna hayu urang pedar sasarengan. Anak kuda disebutna belo. Anak sapi disebutna pedet. Anak maung disebutna juag. Anak lele disebutna nanahaon. Anak munding disebutna eneng. Anak embe disebutna ceme. Anak hayam disebutna ciak. Lamun anak monyet disebutna begog. Ari anak ucing disebutna bilatung. Jeung ari anak gajah disebutna menel.